Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'alutbi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa syuhada'i was sholihin wa likulin wa asabikulin wa ila arwahi abina adama wa ummina hawa'a wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il ulama'il 'amilin wal musannifin wasyuhada'i wassolihin wa jami'i ahli turuqi kullihim khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi muallif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah ke-18 nya. Wal maqalatu benar ke-18? Yes. Wal maqalatu saminata asyarata. Sareng ari maqalah anu ka-18 eta kila dicarioskeun naon man tarokat dunuba lapad man tarokat dunuba. Man sing saha wae jalma taroka anu ninggalkeun itu siman ad-dunuba kana pirang-pirang dosa rokok mangka lembut naon qalbuhu hatena itu siman. Waman sareng saha wae jalma taroka anu ninggalkeun itu siman al haroma kana paharaman wa akala jeung tuang itu siman al halala kana barang anu halal sopat mangka bersih naon pikrotuhu pikiran nana itu siman. Maqalah anu ka-18 didawuhkeun sing saha wae jalma anu ninggalkeun kana pirang-pirang dosa maka hatena bakal lembut. Dalam arti kumaha?
urang kudu senantiasa berupaya meninggalkan dosa sekalipun urang terlepas tina migawe dosa. Ari dosa teh naon? Dosa teh kokotor. Maka bila mana urang ngalakukeun dosa, tah jadi we kokotor saeutik kana hate teh. Terus deui dosa, jadi di kokotor di nambahan di jadi we hideung hate. Matak di dieu bahasana lamun teh mah urang geus berupaya ninggalkeun kana dosa, maka hate bakal lembut. Nu kumaha ciri jalma anu hatena lembut? Gitu. Payak bilun nasihata babari nampak kana nasehat. Naon cenah? Jalma anu babari nampak kana nasehat, ciri hatena lembut. Sekalipun kulitna kasar. Nah, mending keneh ayeuna hideung kulit daripada hideung hate. Nah, melongkak dinya. Ya. Maksudna kumaha? Maksudna teu jadi nanaon, teu jadi hal anu goreng bila mana urang ku Allah dibere warna kulit lain daripada yang lain. Da eta mah teu jadi ukuran, Bang. Teu jadi ukuran kana katakwaan seseorang. Mending mana mun milih ya. Mending kulit hideung hate caang atawa mending kulit caang hate hideung. Kamu rek milih kulit hideung mending keneh kulit hideung hate caang. Mun rek milih ya komo lamun kulitna halus, kulitna lembut, tapi hatena oge caang. Wah, eta mah hade kacida. Gitu. Tah, bila mana jalma geus berupaya ninggalkeun kana nu ngaranna dosa, baik dosa teh pan aya nu disengaja, aya nu teu disengaja, bahkan aya nu ceuk urang mah asa lain dosa. Dalam arti kumaha? Urang sadayana moal leupas ti nu ngaranna dosa. Maka urang kudu selalu merasa bahwa diri urang teh selalu berdosa. Cek tadi dosa teh kotor. Matak ari para kakasihna Allah mah jalmi-jalmi anu hatena geus bararesih mah tara ngarasa suci da sabab ngarasana kotor. Lamun urang sok ngarasa kotor tantu bakal minum beberes. Kartos teu? Da sabab sok ngarasa. Tapi lamun urang ngarasa bersih, ngarasa suci, engkena sok tertipu. Mung beberes ge da asa bersih. Sanajan nya umpamana teh geus bersih. Contoh di hiji imah. Dasa sapu di imah teh padahal teu kotor. Da sabab naon? Rarasaana asa kotor. Asa kotor. Matak asa kotor leuwih alus daripada asa bersih. Nah, maka urang kedah berupaya sabab urang ku Allah geus dibere potensi anu luar biasa. Nyata naon? Urang sadayana ku Allah dibere akal. Akal eta anu bisa ngabedakeun mana nu bener, mana nu salah, mana nu halal, mana nu haram. Naon eta nu jadi nu bisa ngabedakeunna? Nya eta akal. Matak makalah nu ka-17 kamari, lamun teh mah seseorang dikendalikeun ku akal, maka bakal beres sagala rupana. Tapi lamun dikendalikeun ku hawa nafsu, moal beres nanaon oge. Kartos teu? Jadi urang teh ku Allah dibere akal jeung nafsu. Akal diciptakeun ku Allah, disimpen ka urang sadayana. Nu mana akal teh anugerah di Allah anu pangsae-saena. Matak jelema mah ukuranana lain soal leutik gede, lain soal jangkung jeung penek, tapi soal ngagunakeun akal jeung heuteungna. Ari munding gede badag, gede leutik. Gede. Munding badag. Ya. Ari nu ngangon munding sok aya nu leutik. Ya. Tapi kunaon eta munding nuturkeun we ditungtun ku nu leutik ge. Sabab munding teu boga. Mun boga akal meureun munding.
sia aja baleutik jaman nungtun aing urang kitu cek mending teh. Tapi kunaon eta mending mah tuturkeun. Sabab jelema boga akal mending mah teu mata nuturkeun we. Rek dibawa ka pajagalan ge sapi atawa mending mun dituntun pan nuturkeun we. Sabab naon? Teu apaleun eta mending dituntun teh rek dipencit. Tapi nu nungtuna mah leutik awakna mah. Tah berarti jelema mah berharga jeung hinteuna teh tergantung naonna akal. Aya ulama atau aya guru-guru urang anu secara dohiriyah nama badan nama leutik, badan nama kecil, tapi urang teh segan, tapi urang teh takdim, urang teh ngagungkeun, urang teh mahabbah, itu Pak. Kunaon sababna? Lain ningali dina postur, tapi sabab naon? Akalna, ilmuna, amalna, kan gitunya. Di dia aya nu inung bapana leutik, Pan. Kunaon urang nurut? Sabab karasa kanyaahna. Karasa tanggung jawabna nepi ka urang sanajan kolot urang sorangan, sanajan leutik da teu wani rek galawan teh. Kan gitu. Kartos teu? Saeta. Jadi jelema mah berharga jeung teu teh tergantung menggunakan akal atawa henteu. Tah akal teh paparin anu pangsae-saena ti Gusti Allah kangge urang sadayana. Nah, lamun teh mah ayeuna urang selalu berupaya. Dalam arti cek tadi bahasa lagi berupaya. Da urang teh indikasi untuk melakukan dosa, untuk melakukan pamaksiatan teh sok aya wae. Hayang anu sok aya hayangnya sok aya hayang sok aya hayang urang teh misalkan gitu naon hayang lah sok aya hayang hate teh condong kana migawe dosa. Jadi jeung heuteuna tergantung urang ngaminajna seperti kumaha dina diri urang. Nah nempatkeun akal sebagai pimpinan atawa nah nempatkeun nafsu sebagai pimpinan. Lamun akal anu dipake na insyaallah kahayang kana dosa, kahayang kana salah moal jadi. Aya hayang mah wajar. Eta disebutna hawa. Aya hawa, aya nafsu, aya deui hawa nafsu. Ari hawa mah mana keinginan ataupun condongna hate kana suatu perkara nu mana eta perkara teh teu aya manfaatna. Eta hawa. Aya di dieu aya nu hayang meuli baju lebaran nu mahal. Aya ayahnya wajar tuh wajar ayah hayang wajar. Jadi jeung henteu meuli jeung henteu tergantung lamun akal geus memutuskan. Oke, kira-kira mun urang meuli baju mahal bakal kumaha? Tapi lamun dipake na akal masih teu mahal oge asal nutupan aurat bisa dipake ibadah jadi we meuli. Komo duit tambah geus lah sok mahal-mahal. Kartos teh maksudna wajar apipah hoyong tas anu mahal wajar. Jadi jeung henteu tergantung apipah untuk memutuskan. Nah dina kahayang eta teh urang teh ngagunakeun akal atau hawa nafsu. Lamun hawa nafsu mah engkena bisa menghalalkan segala cara. Paduli teuing kitu kieu teu dipikirkeun asal beunang we nu dipikah hayang. Tanpa memikirkan akibatna. Nah manfaat atawa henteu. Baju anu mahal halus, baju nu murah halus. Lamun ceuk akal da niatna ge rek dipake pikeun ibadah jeung nu penting mah nutupan aurat. Budak leutik sok ngamuk lamun hayang baju lebaran. Ai maraneh geus gardek. Sok aya buat baut ka inung. Lamun teu dipanggulikeun, berarti leutik keneh kitu teh. Kukolot teh dipanggulikeun jubras-jubris. Buat baut ka kolot teh kuat kateunanya. Nah sabab naon? Akal na keur eleh. Tapi lamun mikir mah kondisi keur kieu, indung bapak penghasilan keur menurun. Bari jeung daah baju ge loba keneh nu aralus jiga namun teu meuli ge da asana moal dosa. Katos teh. Lamun makena akal. Tapi lamun teu make akal mah nya bakal ngada we ka indung bapak teh moal mikirkeun kaayaan indung bapak. Kartos.
Mata anak anu hebat mah bisa merasakan kondisi yang sedang dialami oleh orang tua, nepika bisa menyampingkan keinginannya. Nah terus deh, orang boga kahayang ya, orang can boga penghasilan ya, tingali kondisi indung bapak orang. Dan nungaran indung bapak mah nyebut mungkin bakal berupaya kumaha carana kahayang budak kacumpunan. Maka orang salaku budak ade itu Farhan kudu si ngerti nya, ngerti karena kondisi orang tua. Lamun orang ngagunakeun akal mungkin di bejaan ku kolote ceuk kolote jang atuh ulah hayang mahal-mahal pan ayeuna mah bapak di mah teh kaayaan keur kieu itu pan nya ulah hayang mahal da sabab ayeuna kondisi seperti kieu tangke teh lamun akalna lamun eta budak selalu berupaya ninggalkeun dosa mah akan mudah untuk menerima nasihat. Cek budak teh oh nya atuh mah nya atuh pak. Tapi lamun teu make akal mah buat baut ngadat najong pantok najong segala we ditajong. Kahayang teu kacumbonan teh. Nah, ciri ketika kalian ingin mengetahui bahwa sudah dewasa atau belum bukan soal faktor umur, bukan soal faktor tinggi badan, tapi kedewasaan mah nyata soal akal. Mata cek bahasa kolot mah mending kene ngora umur tapi kolot atur. Umur boleh muda tapi tingkah harus dewasa. Di antara sikap kedewasaan adalah berani menerima. Naon cenah? Berani menerima. Narimakeun we. Hese nya menerima. Istri menerima hese. Menerima naon? Sebab naon? Perlu pertimbangan kan? Tak urang ge akhirna mah tunduk pada takdir kudrat iradati Allah. Geus we tong sok maksakeun, tong sok ngariripuh ka. Itu kan. Nah, maka dina makalah nu kada 18 ieu sing sajalmi anu berupaya ninggalkeun kana dosa, maka hatena bakal lemah lembut tegesna babari narima kana nasihat. Di bejaan ku indung bapak geus tara didengekeun. Aya didengekeun sirah tunggul ngan hate molototan. Hate geheul, hate cengkak. Naudzubillah min dzalik. Terus wa man tarokal haram wa akalal halal sopat fikratuhu. Sing sajalmi anu ninggalkeun paharaman fil mat'umi baik dalam makanan wal malbusi ataupun dalam pakaian. Makanan, minuman, pakaian yang haram itu ketika dimakan, ketika dipakai eta ge sarua mata pengotoran kana hati. Kita kan sulit untuk mendeteksi apakah makanan orang lain itu halal atau haram. Apakah pakaian orang lain itu halal atau haram. Pan hese teu tingalinya. Soalnya mun urang meuli baju umpamana, urang meuli baju heb duit teh tina haram, munang mencuri duit teh umpamana. Tuluy dibelikeun ku urang teh kana naon? Kana pakaian pan teu tingali eta duit nu dipake teh halal jeung haram. Da dina bajuna ur bacaan ladang haram. Eueuhnya. Berarti teu bisa ngabedakeun. Geus ulah sok ningali kabatur, urang we. Duit nu dipakena halal tuh. Pakaian anu dipake teh halal atau haram? Kumaha maksudna pakaian anu halal jeung haram? Betul. Contohna pakaian anu halal, pakaian anu haram. Nu kumaha eta? Mata ceuk dina fikih itu makruh hukumna mun urang keur salat make pakaian batur. Komo teu bebeja mah jadi haram dah. Aya kopiah batur pake. Aya sarung batur pake. Aya baju batur pake. Makruh bahkan bisa jadi haram. Sabab naon? Lain nu urang. Berarti hakikatna eta jelema keur salat bari bulinggir. Depan pakaianna lain sorangan. Bari jeung teu jelas halal haramna. Nah, maka penting itu
ya yang aranjeun gitu nya yang urang sadayana pemuda-pemudi untuk memerhatikan halal dan haram. Kumaha tuh ngabedakeunana pan urang kabeh geus apal mana halal mana haram. Saur Kanjeng Rasul, al halal bayyin, halal sudah jelas. Wal haram bayyin, haram juga sudah jelas. Gitu. Jadi urang berupaya terus sagala rupana kudu halal. Lamun halal pakaianana, halal ayeuna tuangeun jeung leuteunana, maka sopat fikratuhu, maka pikirannya akan jernih. Pikiran akan jernih. Kumaha pikiran anu jernih teh? Tadi teh ya selalu mengedepankan akal. Henteu lamun ceuk bahasa kolot mah teu getas harupateun, teu sahaok kadua gaplok. Apa getas harupateun? Mun naon teh ngada teh jeung ngada. Sahaok kadua gaplok, salah seutik keprek. Salah seutik tak nyong. Lain gitu. Mata ulah getas harupateun, ulah sahaok kadua gaplok, pikirkeun heula akibatna. Mata saur Kanjeng Rasul, ida aroda syai'an fatadabbar akibatahu. Mun anjeun rek ngalakukeun suatu perkara, pikirkeun akibatna. Mun urang rek kieu teh bakal kumaha? Mun urang rek kitu teh bakal kumaha? Akibatna kudu dipikirkeun. Sedangkan wal akibatu lil muttaqin. Akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam arti orang kudu panjang jangkauan. Urang rek anu teh pikirkeun akibatna engke bakal kumaha. Mata urang lahir ka alam dunia naon heula? Sirah heula. Cung di dieu nu lahirna suku heula. Tapi kabeh ge naon heula? Tasaderi tah. Naon eta filosofina bahwa memeh ngalengkah urang kudu mikir heula. Ya. Benar apa? Sok di dieu cung sanu lahirna suku heula. Tasaderi. Tapi kabeh naon? Kepala heula alif. Naon maksudna alif? Supaya alif sebelum bertingkah, sebelum melangkah harus berpikir dulu. Nah, maka di dia tafsiranana bi antakma bi fikrihi wa tadbiri bi aqlihi annallaha khalaqahu min nutfatin fi rahmi faja'alaha 'alaqatan summa mudghatan summa khalaqa minha lahman wa udman wa aruqan wa aqsaban wa syaqqa laha sam'an wa basaran wa a'daan gitu. Hei, piraku urang teu mikir dalam arti anu sok ngadahar barang halal engke sok babari tapakuran ku urang sadayana. Urang ayeuna hamdan maneh nepi ka sagede badag kitu. Tadina pan sagede kumaha? Segede tinggi. Aya anu pas lahir langsung 30 kilo. Aya. Tapi berprosesnya. Galibna ieu mah galibna nya, galibna orok anu lahir paling gede 3 kilo. Atau ayah mungkin sampai 5 kilo. Oke kan terus bertahap. Nah, tapakuran ku urang nepi ka kadituna jadi ngagungkeun ka Gusti Allah. Kumaha? Urang tadina tina jero naon? Jero beuteuh. Da urang tina endog jelema mah. Tapi tina naon? Tina jero beuteuh. Hei. Beuteuh indung urang gedena sagede kumaha? Balon. Gedena segede kumaha, tapi bisa nampung orok. Tak ieu kakawasaana Allah. Urang kudu berpikir, lain indung urang nu hebat. Tapi eta kudrat iradah Gusti Allah. Dina beuteung anu sempit bisa jadi ayeuna naon? Dina beuteung anu sempit tadina tina sperma. Tina naon cenah? Sperma. Matak sperma mah teu najis, hukumna kade. Sperma kan henteu najis. Lamun sperma najis atuh berarti jelema ge kabeh najis. Ngan sperma mah kaasupna kana kategori barang anu geuleuh. Geus tong diperpanjang da maneh mah. Pikiranna ulah traveling ka mana-mana. Nah, tina sperma ku Allah teh tos. Annallaha khalaqahu min nutfah. Nutfah tuluy dina jelo rahim terus jadi alaqah, tuluy jadi mudghah, terus teh jadi kulit. Dina beuteung anu heurin, tadina eueuhna naonan
jadi pibudakeun cek kolot mah sabulan gumulung 2 bulan lumenggang 3 bulan usik-usikan 4 bulan ngagedean 5 bulan terus kadituna tak urang kudu napakuran kana kakawasaana Allah. Poin namana hiji urang kudu tapakur kadat Allah kana kakawasaana Gusti Allah. Nu kadua urang kudu berterima kasih jeung ulah mopohokeun jasa nu jadi indung. Mata hei aranjeun barudak istri ye komo anu umurna geus 20 tahun ka luhur mah kudu singgeus ngarasakeun kanyaah kolot teh. Ieu mah wani nyarekan ka polos. Urang teh padahal dikandung teh kusaha? Satengah paeh indung teh ngandung teh. Mata ieu jang lalaki kudu jadi lalaki anu terhormat. Nu kumaha lalaki nu terhormat? Anu selalu menghormati wanita. Mata cek Rasul ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Moal bisa ngamulyakeun ka istri kecuali lalaki anu mulia. Moal bisa ngahinakeun ka istri kecuali lalaki anu hina. Tapi sing ingat teu saeutik darajat lalaki anu jatuh martabatna gara-gara istri. Di sisi lain harus dimuliakan, di sisi lain harus hati. Kumaha atuh? Kumaha urangna bisa mawa jeung ya. Jadi kudu jadi tapakur tah. Kembali di kanu tadi, indung urang ngandung sabulan, 2 bulan, itu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nepi ka 8 bulan. Galibna 8 bulan. Pangsaeutikna 6 bulan. Aya nu 6 bulan geus lahir. Pangsaeutikna 6 bulan. Galibna 8 bulan. Panglilana 4 tahun. Ngandung 4 tahun. Saha nu dikandung dina rahim ibuna salami 4 tahun? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dikandung tu ibuna cek dina riwayat nyaeta selama 4 tahun. Mata pas keluarga jadi orang nu hebat, dan sebab ibuna hebat. Tah urang teh kudu tapakur. Da urang teh henteu ujug-ujug jadi. Saha nu nyiptakeun urang? Naon tujuan urang diciptakeun? Jeung ka mana engke urang balik? Eta kudu dipikirkeun ku urang. Itu. Orang mukmin, orang yang beriman selalu memikirkan hal itu. Saha nu nyiptakeun urang? Tuluy naon tujuanna Allah nyiptakeun urang? Nu katilu ka mana tempat pangbalikan urang? Eta kabeh diserahkeun ka urang sadayana ku Allah. Tah make diserahkeun sabab urang kabeh geus dibere akal. Cuman aya nu ingkar, aya nu henteu. Apakah urang ujug-ujug jadi segede kieu? Henteu nya, tapi berproses. Aya fase bayi tuluy jadi anak-anak, tuluy jadi remaja, tuluy jadi dewasa, tuluy kadituna jadi tua. Tah siklus kehidupan eta terus berputar. Dina jero rahim tadina urang eueuh tuluy ku Allah ditempatkeun di dinya. Terus teh kabukti bahwa dina jero beuteung ge urang diurus ku Allah. Bukan soal masukan yang hebat, bukan soal gizi yang baik, itu secara sebab. Eta mah syariatna. Hakikatna mah diurus ku Gusti Allah. Mata pas kalahir geus aya buukan. Pas lahir, pas borojok, aya rambutna aya? Iya. Aya mataan, aya irungan, aya cepil, aya beuteung, aya kabeh anggota badan sempurna. Nah mata kusabab urang teh ku Allah geus disampurnakeun, ulah sok silih hinakeun. Ulah sok silih hina. Nu hideung hayangeun teu hideung. Nu bodas hayangeun teu bodas. Nu jangkung hayangeun teu jangkung. Nu pendek hayangeun teu pendek. Tapi kabeh geus diatur, geus ditetapkeun ku Gusti Allah. Tapi geus ulah sok silih poyok. Jelema mah pan sok silih poyok, mun teu moyok teh jigana nyari awak. Asa meni geunah teh moyok batur mah. Nya urang sok moyok lin. Sok moyok ka batur. Nu hebat mah moyok ka batur mah tara atawa teu pati mineng ngan loba moyok ka sorangan. Bahkan ieu badan anu ku urang diagung-agungkan, anu ku urang sok dimanja, sok diurus, engke mah bakal dipoyok mun diskolot mah. Tinggal dikolot anu panyakit geus loba. Aing mah suku teh.
aing masirah teh aing mah huntu teh coba kembali deui engke ku Allah dibalikeun deui kana awalna tadina eueuh huntuan geus kolot jadi eueuh deui huntuna nya tadina eueuh rambutan eueuh buukan engke geus kolot murudul buuk teh berarti berkurang tah disabutan deui ku Allah teh nya kitu mata pertahankeun ku urang ieu paparin anu sae ti Allah kangge urang sadaya sadayana kudu selalu ngagungkeun ka Allah urang merasa hebat bahkan anu ayeuna urang komo istri mapan make naon skincare panu pangheulana di jero kubur mangke ku cacing teh tah pipi anu sok didempul didempul ari dandan teu naon alus nu ulah teh berlebihan ari make skincare teu naon alus boga duit mah nya skincare mah mahal ieu mah teu kabeli skincare kalah moyok we naon mahal-mahal teu kabeli mah geus teu kabeli langsung loba popoyo nya bener teu dan arti kumaha kabeh ge kudu menyesuaikan aya batur balanja we kamoal gawe nanti heukeun wae da boga duit urang mah da geus bahagia ka gorong-gorong ge heuh kali-kalinya teu kudu nyinyir karena rezeki batur da sabab ku Allah mesti pernahkeun masing-masingna aya nu bahagia teh meunang duit sabulan 100.000 aya nu bahagia teh meunang duit 1 juta sabulan aya nu 10 juta sabulan aya nu 20 pak itu bahkan ratusan juta kabeh geus ditetepkeun ku Allah kullu unasin masrobahum kabeh geus aya takaranana urang ulah teterenjel ulah memaksakan kehendak batur mah dahar diricis heuda boga duit urang mah dahar jeung abon purulu ke eta we dan kabeulina eta kantos teu engkena urang moal syukur ka Gusti Allah ketika urang ningali wae kana nikmat anu ku Allah dibikeun ka batur cara untuk mensyukuri nikmat anu ku Allah dibikeun ka urang nyaeta kumaha ulah sok ningali nikmat anu ku Allah dibikeun ka batur da rezekina sakitu kenikmatan anak sakitu mata kenikmatan seseorang beda-beda musibah seseorang ge beda-beda aya nu atoh dibere duit 100.000 wah kakak tarangkeun gitu kan ajrot-ajrotan padahal dibere 100.000 aya nu dibere 10 juta biasa-biasa sabab tadi kebahagiaan seseorang kan beda-beda aya nu balanja ka mana kan itu ka pasar tumpah wah apa ka atoh teh balanja di pasar tumpah gitu heukeun da bahagiana dina eta da sabab ku Allah teh rezekina ge jeung meuli ka dinya harus teu anu ripuh mah urang memaksakan kehendak nanaon oge kade lain Allah nu ngadolim ka urang tapi urang anu sok selalu wae ngalajur kana hawa nafsu hartos jadi nu ulah teh naon memaksakan kehendak ari aya mah teu naon batur meuli mobil cek urang teh daripada meuli mobil mending meuli anu tong kitu dari Cina batur eta mata rezeki urang bakal disesutkeun ku Allah ketika urang sirik pidik kana rezeki batur anu dibikeun ku Allah kartos teu maka salah satu cara untuk ayeuna mensyukuri kana nikmat ti Gusti Allah teh syukuri nikmati jalani anu ku Allah dibikeun ka urang fokus we eta pertahankan tingkatkan syukuri eta dan ningali wae kana nikmat anu ku Allah dibikeun ka batur make moal timbul syukur urang ka Gusti Allah bakal selalu ngarasa kurang bahkan kan dituna bakal nyalahkeun ka Gusti Allah ka Gusti Allah tah ieu pentingna urang ngaji teh tinggal ngora keneh teh kartos sabab naon meungpeung can kawin engke geus kawin mah pancan tangtu ngaji teuing moal can kawin geus ngeudeul ngaji teh komo geus boga beban pamajikan komo geus boga anak mata kurang niatan moal eureun ngaji bisi urang geus hayang eureun ngaji engke we mun geus dipurebkeun tah eta mah geus teu taklif geus teu wajib ngaji teh kartos beungpeung urang masih sehat masih kuat pikiran otak masih kuat dan gitunya jadi jaga kurang pemberian di Gusti Allah syukuri eta nikmati eta gitu
Tah, ku Allah teh diciptakeun cek tadi kembali di kana tapakur urang teh nya. Tafakkaru fi khalqillah. Napakuran kana dadamulan Gusti Allah. Terus ayeuna rambut manjangan rambut. Manjangan gitu. Terus ayeuna kuku manjangan kuku. Manjangan. Huntu manjangan teh. Manjangan. Entanya. Coba lamun huntu manjangan abi mah. Lamun huntu manjangan bareng ke jeung kuku rek kumaha coba. Pangkas rambut aya? Aya. Manipedi aya? Aya. Apal manipedi? Bukan kuku kan ngurusnya jeung lain sebagainya. Mata aya, pangkas rambut aya? Aya. Pangkas huntu aya? Aya. Allah pangkas huntu? Aya. Sabar don. Eta ku Allah bagi huntu mah ku Allah teh dikesakeun pas sakitu. Nepi ka geus aki-aki geus kolot moal manjangan. Ada cenah aya nu panjang 1 meter moal panjangna. Dalam arti ta eta diurus ku Allah. Huntu panjangna sakitu turut kana parentahan Allah. Cik Allah heup sakitu ulah manjangan deui. Gitu. Bulu halis panjangan? Tuh. Bulu halis panjangan teh? Anggarnya? Anggar. Ngan sok aya nu merasa kurang tapi panjangan ning ku halis palsu. Hah? Nya. Naon ngaranna teh eta teh? Sulam. Sulam halis. Sulam halis. Tah, eta sadayana ku Allah diaturna. Mata kabeh makhluk Allah turut kana parentahanna Gusti Allah. Postur ngajangkungan bahkan cek medis, cek kedokteran mah lamun usia geus 20 mah geus moal ngajangkungan deui. Bakal sakitu. Kan gitu kan? Atawa 25 asana mah. Nya cek kedokteranna gituin cek kesehatanna usia sakitu kan geus moal ngajangkungan. Nah, mata ieu nupang sae-saena munggu Allah ka urang teh ieu mata geus nikmati syukuri ieu anu ku Allah dibere. Irung teu pati mancung dioperasi. Operasi hidung. Dah yang dipanjangan. Geus tarima teh sakieu. Kulit teu pati caang, dicaangan. Dinaonkeun ngaranna teh? Aya apa operasi kulit aya? Aya. Astagfirullah. Ulah ngalawan kana takdir ti Gusti Allah. Ulah ngarobah takdir ti Gusti Allah. Urang tadina orok imut. Opepan maneh memang pikas sendiri. Kan imut heula tadina mah. Ya. Keur orok mah kabeh imutnya. Aya orok nu pikas beureun eueuh. Aya. Alain orok atau ibu. Orok pas lahir langsung pikas sebeleun tuh. Tapi naon? Lucu. Musuh. Sabab naon? Ayeuna kieu. Nah, maka ku Allah teh prosesna teh siklus manusia teh. Kulit, ayeuna umur sakieu, umur 25, kulit seperti kieu. Engke geus 30, 40, 50, 60 robah teu? Robah. Penglihatan tadina jelas, engke beuki kolot, beuki teu jelas. Tenaga tadina kuat, jadi beuki lemah. Tah eta nu ngaran makhluk. Nu ngaran makhluk mah pasti berubah, jeung pasti menuju kana kehancuran. Urang sok aya karasa jadi awak. Berarti rubah tah. Da teu carita geun budak 2 tahun ka indungna bebeja nyari cangkeh. Aya wah. Aya. Cibong. Nah, maka nya eueuh kan caritana nya. Eueuh. Kecuali budak mah ulin 2 tahun misalkan labu atau keseleo beda kan eta mah nya lain hasil tina gawe capena teh. Nah eueuh budak nu 2 tahun mah ngurus semen eueuh. Semen sabaraha kilo? 50. Kan beratnya. Eueuh budak kitu mah. Tapi nu manggul mah nunggus karot, nunggus dewasa. Nya. Tah eta kekuatan ge sarua nuntut ku Allah teh dicabutan.
semakin melemah. Ada yang semakin tua semakin cantik. Aya nu semakin tua semakin tampan. Tapi semakin naon? Berkurang. Jarang nenek cantik, jarang. Cantik-cantik na kita anggar kulit mah keriput. Hartos teu. Jadi beuki lila teh beuki ruksa. Maka ulah terlalu fokus karena ngurus awak. Awak mah dimanja wae pan nya. Awak sok dimanja? Mandi sok make naon? Sabun. Nu osok mah. Aya nu mandi teh tara disabun pan. Iya. Terus ya gitu. Secukup ku disabun. Make pewangi badan. Nya. Teu cukup ku pewangi badan, make pewangi pakaian. Nya. Teu cukup ku pewangi pakaian, make parfum. Nya kitu lin? Nya utara mah mau bisa ngajawab coba. Gimana sok berseka kan gitu. Teu cukup ku sabun hungkul. Tuluy, ieu kelek, teu betah lamun teu make deodoran. Da sok rada ngahiliwir. Bakal make deodoran. Kumaha aja lamun make deodoran alus, nya alus. Alus lamun sakirana eta kolot, eta kelek mengganggu karena kedamaian orang lain. Pan kudu diurus. Jasad urang kudu diurus ngan ulah fokus ning kana jasad dan jasad mah bakal rusak. Mana nu paling penting kudu ngurus hate. Mana bagian hate? Mana gizi pikeun hate? Nya eta ilmu wirid dikir bacaan kalimah thayyibah dan lain sebagainya. Mata urang kudu fokus eta pentingkeun. Mengpengarora keneh. Nya aya ulama anu sebelum menikah rajin ngaji, setelah menikah semakin rajin ngaji, setelah punya anak tetap ngaji, setelah punya cucu tetap mengaji. Aya nu kitu. Aya anu memeh nikah getol ngaji, geus nikah kedul ngaji. Komodi geus boga budak dan lain sebagainya. Maka nu hade mah kumaha? Memeh nikah sok ngaji, sanggeus nikah sok ngaji, boga budak sok ngaji, boga incu ge sok ngaji. Da sabab tugas ngaji mah, wajib ngaji mah sepanjang hidup keneh mah wajib ka dieu. Jeung tidak ada pengecualian. Maka disinilah kita jangan merasa puas dengan tolabul ilmu. Ayo ngaji, geus pernah. Sebab ilmu teh kan semakin banyak anu belum kita ketahui. Nya teu. Semakin banyak terus beuki kolot urang selalu ngabutuhkeun kana ilmu. Dina dagang butuh ilmu, dina bisnis butuh ilmu, dina sagala nage urang butuh ilmu. Tak annasu kulluhum fuqara ilal ilmi. Manusia seluruhnya membutuhkan karena ilmu. Hartos. Jadi kesimpulan anak kumaha? Makalah nu ka-18 ieu itu. Kesimpulan anak tinggalkan dosa, berupaya, urang berupaya. Cip tadi potensi urang untuk selalu berdosa selalu aya. Tong mengingkari da urang teh jelema, ulah merasa sok suci, ulah merasa tidak punya dosa. Dari malaikat lain nabi urang teh nya. Nah, tinggalkan dosa, niscaya hati Anda akan suci. Agar dapat mengenal Allah dan dirinya sendiri. Kita akan mengetahui siapa Allah, apa hak Allah, dan apa kewajiban kita. Dari mana kita berasal, hendak kemana, serta kepunyaan siapa kita. Nyata kesimpulan anak, minallahi, urang teh ti Gusti Allah. Ilallahi, bakal kembali ka Gusti Allah. Urang bisa hidup, tuluy ke urang mati, billahi ku Gusti Allah. Semua yang kita miliki lillahi, milik Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparinan rusdu taufik sareng hidayah ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna hadiyan fauna
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hada astaghfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.